Mankoba ke-27 nyarioskeun ngagalih 40 kuda anu sarai nyawisan anu teu damang. Dicarioskeun aya hiji jalma ti nagara anu anggang ka Bagdad. Sarehna eta jalma ngadangu kana kamasyhuranana Sayyid Abdul Qadir. Teras anjeunna ngadeuheus sumping ka Bagdad. Barang sumping ka Bagdad ningali istal kagungan Sayyid Abdul Qadir anu kalintang saena. Tatabanana eta emas sareng perak. Seberak sareng selana sutra anu kalintang saraena. Kudana eta aya 40 anu moal aya bangsana saena. Tidinya eta jalma ngomong dina hatena. Cenah ieu teh waliullah tapi buktina tukang hubu dunya. Piraku aya wali resep teuing kana dunya anu patana mah henteu pantes disebut wali. Tidinya eta jalma teh goreng sangkaan. Teras manehna nyemah di hiji jalma henteu keur saeuy. Ngadeuheus ka Sayyid Abdul Qadir. Saparantos kitu berak eta jalma teh gering anu kalintang repotna sahingga dokter oge henteu aya anu sanggeumeun ngubarat. Jidinya aya sahiji ulama hikmah. Saurna ieu kasakit moal cager lamun henteu diubaran ku hate kuda 40 serta kudana anu kieu sipatanana. Ceuk jalma-jalma moal aya anu gagungan ieu kuda teh anu kitu mah serta sakitu seueurna jabi ti Sayyid Abdul Qadir. Coba-coba bae urang nusuhunkeun da anjeunna mah kalintang barahanana. Tidinya terus disaruhunkeun unggal poe dipareuncitan di arah hatena dugi ka seep sadayana. Saparantos eta kuda seep anu teu damang teh teras damang. Sareng teras ngadeuheus ka Sayyid Abdul Qadir bade nganuhunkeun. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, mun maneh henteu terang eta kuda teh pangna dibeuli ku kami keur nyawisan maneh. Sabab kami nyaho yen maneh datang ka dieu semata-mata resep ka kami. Jeung bakal meunang kasakit moal aya piubareunana. Jaba ti 40 hate kuda anu kitu sipatna. Tapi maneh henteu nyaho buktina. Nyemah oge dinu sejen. Tidinya teras eta jalma teh tobat sareng dilereskeun patekadanana atawa hatena. Subhanallah. Jadi urang ulah berburuk sangka arek ka kiai ka ustaz kitu nya. Okeun antep. Terkadang orang teh aya anu salamet ku elmuna. Memang sareta tadina meureun dina pertengahan hirupna mah goreng tingkah lakuna. Tapi wallahu alam kita jangan semata-mata melihat tuh lahiriahnya. Tapi pada hakikatnya ya mungkin fadl Allah mengenai orang itu. Jangan gampang memponis. Mudah-mudahan kita doakan baik dan buruk seseorang ya mungkin kulantaran sikon. Ya mungkin kurang dari segi perekonomian atau materinya. Jadi tadina hade jadi pindah kana jore. Urang siling doakeun di mana wae ayana, baik di Jakarta, di Surabaya, Banten, Kulon Wetan. Doakeun mudah-mudahan sadayana umat Kangjeng Nabi Muhammad anu mahabbah ka Sayyid Abdul Qadir sing disalametkeun, sing dihusnul khotimahkeun di akhir hayatna. Mawa iman mawa Islam. Sangkan naon? Sangkan bagja. Urang dunya sareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.